warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kaliki, anu ngawal salam adi, mudah-mudahan sing panjang rizina amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng sing tiasa angkat ziarah ka tanah suci. Amin. Kalau ngawal salam bertanggung jawab. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah wa wada'a alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Gusti Allah anu Maha Ghafur. Mudah-mudahan urang selaku umatna dijauhkeun tina sifat riya ujub sareng takabur. Shalawat sinareng salam anu salamina dikocorkeun digolontorkeun ka panutan urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala keluargana, para sahabatna tur dugikeun ka urang selaku umatna. Hormatin simkuring wabil khususna ke para tokoh alimin ulama, para ajengan, para kiai, para ustad wal ustadzah, terhilap ka sahibul bait kersana Bapak di calon besan. Alhamdulillah simkuring sareng rombongan binadangan ieu tiasa hadir kalayan salamet di perjalanan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatin simkuring teu kakantun nyaeta kersana Bapak Kiai Haji Asep Abdul Ghafur anu bade nampi ye cariosan anu anjeunna sok ngajarkeun ka urang bersyukur sareng anjeunna oge ngajarkeun ka urang kumaha ame salamet tina siksa kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring dina ieu saah dipetok dipiwarang wawakilan ti asmana sepuhna calon pengantin pamegeh. Bung simkuring moal lami-lami teuing moal panjang-panjang teuing da maksad sareng tujuan mah angger keneh kadinya gitunya. Nu kahiji simkuring nyanggakeun silaturahmina anu dimana ieu silaturahmi ti calon panganten pamegeh silaturahmi ka urang dieu anu akur sareng agamana Allah Subhanahu wa taala. Niti wanci nu mustari ninggang mangsanu sajati. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa silaturahmi kalayan kalawan kasehatan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muningakeun dina pindauhna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Sarang simkuring ngadugikeun deui sejati silaturahmi kaduana nyanggakeun silatul ahdi kapungkur waktos hitbah nantukeun tanggalna yen alhamdulillah dina kaping ayeuna danget ieu nu namina dadang kurnia menuhi janjina ka calon panganten istri. Nomor katiluna nyanggakeun silatul jismi nyanggakeun silatul jasad. Tah Bapak besan calon besan tak ieu namina dadang kurnia teh di luhur sausap blangkon tadi namanya di ngapalkeun mah make ketu gitu nya. Di handapna sausap sapatu di tengah-tengahna aya nu jiga mutu lamun dicabak hipu jiga tahu lamun paantel gitu percis jika disusu gitu ya. Terus salajengna simkuring ngadugikeun nyaeta silatul mal nyanggakeun cacandakan tatanggeyan naon rupi anu dicanda ku ti pihak calon panganten pamegeh mung saala kadarna sanes teu hayang seueur sanes teu hayang sae mung sakieu aya buktina. Mudah-mudahan katam tiba itu ibu
bade alhamdulillah. Teras simkuring sejabat tina silatul jismi silatul jasadi, yuk urang doakeun ieu nyanggakeun silatul doana kanggo khususna kanggo calon kedua mempelai ieu dina rumah tanggina sing lambat lembut lila hartos nantinya sareng jodona sing parat dugikeun ka ehat upami bahasa agama mah disebut teh sing sakinah mawaddah warahmah. Maka baginda Rasul ngadugikeun nyata dina doana sakedik kanggo nikah mah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Sareng nyuhunkeun ziyadah doa ti para sadayana dina ieu kedua mempelai rumah tanggina saur dina Al-Qur'an mah kadah sapertos Nabi Ibrahim alaihissalam sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah sapertos saha ulah sapertos Fir'aun sareng Siti Asia salakina ahli maksiat istrina ahli ibadah. Naudzubillahi minalik kudu saeuleuk saigal sakitu anu kapihatur murna sisim kuring ala kadarna saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten pilih ayat kalepatan bade ngahapunten alhamdulillahirabbil alamin numpak sado kaluwi panjang kudana abrug-abrugan lamun pidato tong panjang-panjang dapeun abdi tos syukur bukan wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.